Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana Abi Najwa Laila Fitria di kelas 11 IPS 5 anu ngajian biantara. Abi Muhammad Iqbal Ismail anu maca biantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam asrofil anbiya mursalin wa ala alihi wassalim amma ba'du. Wilujeng enjing kasadayana kasumping di dinten ieu acara langkung dipayun urang panjatkeun puji sinarin syukur ka Allah taala anu parantos masihan kasehatan sareng karempatan dina dinten ieu acara. Ibu endang anu dipika hormat sareng rerencangan anu dipika cinta di dieu abdi bade ngadugikeun biantara anu judulna bolos sakola. Zaman ayeuna beuki seueur kejadian murid anu sok bolos sakola, malahan aya nu nepikeun teu naek kelas anak atawa dikaluarkeun. Faktor nu mikeun dipanggihnya eta kusabab lingkungan sakola anu teu sehat. Aya oge faktor nu lainna nyaeta aya rasa panasaran ti diri sorangan anu di luar. Kurangna perhatian ti ibu Rama ge bisa jadi faktor sok bolos sakola. Padahal mah bolos sakola teh seueur kegiatannya eta bisa tinggalin pelajaran, absenna kosong, tur jadi kebiasaan nyepelekeun pendidikan. Ulah sakali-kali nyobaan anu teu bener. Kusabab sakalina nyobaan anu kitu mah bakalan terus mulikeun. Kusabab eta anu kudu pinter-pinter milih babaturan jeung kudu bisa ngabedakeun mana anu bener jeung mana anu salah. Ibu Rama tim murid oge kudu lebih ngabimbing anakna, memastikan anakna supados anakna teu asup ka pergaulan bebas. Intina mah urang kudu bisa menjaga diri di pergaulan anu bebas. Mung sakitu ti abdi hampunten upami ucapan atan kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di Assalamualaikum. Halo guys, saya mau nge-review motor ini mobil. Tahu ini punya siapa? Punya orang. Kan? Mau dijunting itu Najwa. mobil. Mobil.